alam ayeuna alam jaga kumaha alam ayeuna karanapan ku jelema nu bersih hatena nu tiis ceuli herang mata manggih surgana surga di dunya alam jaga engke di alam akhir bakal manggih deui jadi di mana surga teh kuncina di mana enteutna tah tidinya dinu jiwa anjeun dinu samudra anu lega kolbu pingaraneunana tak puasa teh kudu itikaf. Ari itikaf teh naon? Cicing di masjid. Ari cicing di masjid aya naon? Aya dua harti. Hiji masjid syariat, dua masjid hakikat. Ari masjid syariat naon? Tuh, nu sisi jalan, nu dibangun ku urang, menang hese capek. Timimiti sumbangan tiap imah, tepi kanyair sisi jalan. Timimiti sumbangan ti dermawan tapi kasumbangan ti pamarentah eta masjid syar'i masjid syariat kudu alus kudu bersih kudu sengit kudu tentrem kudu naon kalimat masjid deh gedong dhuwur kali sambung pagulingan sepiting trim papatetan samia murad balingding lan jeruk manis naon gedong dhuwur teh masjid teh bangunan anu luhur nu ngahijikeun bumi jeung langit kali sambung nu dihijikeun eta dunya jeung akhirat beurang jeung peuting